warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enting pemirsa sadaya. Wilujeng sumpi dina warta pangayan di dieu. Simkuring dai pamulida bade nganterkeun warta anu kajantenan di Bekasi. Insiden tabrakan maut anu ngalibatkeun kereta Argo Bromo Anggrek jeung kereta KRL listrik lumangsung di plus minus stasiun Bekasi Timur. Dina dinten Senin 27 April 2020 Rabu 20.52 waktu Indonesia Barat. Ieu kajantenan ngalantarkeun karuksakan parah dina gerbong punker KRL sarta ngabalukarkeun korban jiwa. Kecelakaan kereta kajantenan di stasiun Bekasi Wetan dina peuting Senin tanggal 27 April 2020. Kejadian ini ngalibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek sareng KRL Aviator Kain jurusan Cikarang. Nyumutkeun katerangan kejadian ieu dimimitian ku aya mobil taksi listrik anu katabrak ku KRL di tang lintasan. Nepi kajebabkeun KRL eueun di jalur. Teu lami saterasna KRL Argo Bromo Anggrek anu aya di tukangan nabrak bagian tukang KRL anu kedua. Tabrakan lumangsung cukup parah, nepi ka ngawalukarkeun karuksakan lumasar dan lapangan nyaran jumlah anu korban pukul 4 urang. Sadayana awewe sarta 84 urang sanesna luka-luka. Kemudian sakumna panumpang kereta Argo Bromo Anggrek anu jumlahna 240 urang kalantos stasiun diselamatkan. Proses evakuasi karatos mese dina Salasa isi-isi kira-kira sabdapan kalayan lancar dugi ka ayeuna. Penyebab pasti tina kacelakaan ieu masih dina proses penyelidikan. Pamirsa, mangsa kitu warta anu tiasa disanggeukeun dina dieu. Simkuring dai pamulida pamit undur diri, hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.